penggadinten ieu saanu endah malih warni binarung kabingah keluarga Jembar pengancik Agius sareng ibu nyarengan pun anak di dieu sejak mentas tina mangsa lagas ngalih dalam Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Ibu dilanjutkan dengan baca shalawat Maryam 3 kali. sholawat sahadat kanggo keberkahan nu geulis dina siram mangga mapana antara wae. Sanaking kita berpuspitasari sakedap urang ngabuka bab ngaras. Naon atuh ngaras teh cu? Ngaras teh ngariksa ngarasakeun kanyaka deudeuh jadi indung jeung bapak ka putra. Anu jelas semua sami anak ini. Pan indung mah ngandung 8 bulan ngakandung najan jadi sakalangkung teu pundung da kitu takdir ti Maha Agung. Dina mangsa endah guligah manah nu jadi indung 4 bulan 10 dinten ngaleter kandungan indung anak ieu. Jadi dinya jodoh pati pangcacilakan jadi hidup anak nu ajan sanin di lebat patuang ibu ditakdir. Bismillah kawit pihatur nyebat asma maha suci. Bismillah kawit pihatur nyebat asma maha suci. Brai cambrai narawangan wangi asih sanubari. Leuwih 4 tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari. Rek manulunanung 7 ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang. Kiwari cunduk di waktu wancini ridho ilahi. Mangsa endah lalu mampah sanaking kita di pangantenen di payunan hidup aya 2 insan jadi cukang lantaran gumlal hidup ke alam dunia tanpa indung jeung bapa can puguning aya di dunia naging liah Nabi Sis Nabi Lut salam nyatrakeun diri yen Allah temah maulid ba'du Nabi Isa lumungsur ke alam dunia naging tanpa saurang bapa ku kayaman Allah jalla ngajuru disebat lagi juru namaot tiseutik indung ngabanusan ngabari bangke paragat Yuswa akibat ngalahirkeun anak ieu di Musa biasana satu tas dipilara nu jadi indung puyang payengan guyang getih anak ieu teu pundung
samalah neng tadi susuan 2 tahun sampurnana kini walau kurama anaknya. Bismillah mangga. Bapak di jurung rumah, dia mulut rahayu, berkah selamat, hampura bapak, hampura mama neng. Amanat bapak kane sing satia kasalaki ulah ninggalkeun kewajiban anu lima waktu. Teku mawasa napakurangan lampah Itu kan gede ajen seorang indung di payunan hidup putrana. Lamun bahula kawin menjadi indung anaki, maka neraka dibalikin anak. Begituna ngawasu dampak sama menjadi indung yang hormati lawat ka mama. buah hati Ibu Rama jeung sajabana. Nu geulis ayeuna ngawasu dampak sampean hormati lawat anaking kanu jantan Rama. Kiwari nyawaktosna meureun wancin mustari waktu entang tu jeung mangsan utama. Warga nyengitan neng pribadina kecap hade kanggo batur maka hade kanggo neng. Kecap awon kanggo batat maka awon kanggo neng. Lungsurkeun anaking sampean rangkul apana geget layut. Dedah teuing duh anaki jimat ati berang batin mamahneun mak ngayuga kun payak dakun
mana hijikeun. Mugi-mugi rumah tangga apa mamah layut geget dugikeun ka akhiring akhir di mana Allah mundur kecap endah anu panontos diyakinkeun ku urang. Di mana ajal tiba maka moal bisa lungsur lejeng waktos tidak ajaluhum lajak tesuna saat oleh teuing. Di mana mah ajal geus tiba moal bisa mundur lejeng maju. Nya poe eta detik eta kudu pisah di alam raga luluh ka alam bako anaking. Doakeun ku hidup mamah apa sing panjang yuswana apa panjang apunjung luhur ku talang gede dunya. Amin ya rabbal alamin. Banget cekap anaking manganu geus nangaja. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi. Neng lingi di palidi. Bayus kucuran di dawuduna di palios wuduna naik wae pina teh bae sampai palidi. Naik wae. Kucuran naik na wuduan wudu biasa abdas. Ka palidi. Mangga. Parduna wudu anaknya nggak kita propi. Anu ka hiji niat, anu ka dua goslu ngumararai, anu ka tilu goslu yadaini ngumapanangan dua, mal berpakoy di kasih kuna dua nana. Anu ka opatna, wa masul masabi nusapi jeperkan tina mastaka. Anu kalimana gosna tartib. Harus tartib teh anaknya mayunkeun hal anu baris dipayun, sareng mengkerkeun hal anu baris dipangker. Saya dipayun di bali dia, maka kali tepat dipayunin naik di bali dia. Pundakna di sepengan dua nana, naik karena siku apa kali? Di suntara ku bayus. Siapa siraman ngaras nikah jeung sajabana masih aya indung jeung bapa. Tidak bagja, sarasus kedah muji syukur ka mantena Allah jabajahan. Kagungan ibu selamat panjang yuswana, bari seukeun rezekina amin ya rabbal alamin. Cekap pangkat derajat kemuliaan dunia bakal rumangpa kasadayana utamina dina rumangpa barokah ilahi amin ya rabbal alamin. Dengan hutan wates wangan di Pulau Jembar anu biasa nyumpingan galuhan kena acara silaman. Mugi-mugi Jembar penalap terakhir. Dicium geringan gunung kumisan 3 bulan karasa kene kubayus. Kubayus eta mah. Ibu basadayana areng sagape hatur mugi-mugi ditepangkeun ibu ya. Saha anu bade siraman salajengna aya di sponsor Bayus.